Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wa ulai waswadi wasolihina wa jam'il malikatil muqarrabina wa hususan ila rusyabil qadir ajilani wa hususan la rusyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa hususan la musanniful kitab Tanqihul Qaul al-Hasis bis Syarhil Babul Hadis Sahnawi al-Bantani al-Jawi nafa'allahu bihi wa bi ulumihi amin wa sulim wa puruhim wa silatihi wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengeun kana pangaosan kitab Tanqihul Qaul al-Hasis bi Syarhil Babul Hadis halaman 31 anu aya kitabna mangga samikeun coretanana atawa logatanana anu katinggalan hancana mangga pilari di playlist kitab Tanqihul Qaul di halaman 12345 dugikeun ka halaman 31 aya dugikeun ka hancana ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasyi'u asyara ari bab anu ka 18 na fi fadilati du'ai eta tetep dina mertelakeun fadilahna doa ke bakal dibahas di payun doa-doa orang anu terzalimi teh kos kumaha aya di dieu fadilahna doanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh saha Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u ari doa teh mukhul ibadati eta sumsungna ibadah. Wa qala jeung parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha sanyana Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Gusti Allah yuhibbu eta mikaresep ya Gusti Allah al mulihina ka pirang-pirang jalma anu khusyuk fi du'ai dina ngadua mata ngadua teh kudu khusyuk. Allah mikaresep ka jalma-jalma anu khusyuk dina ngaduana. Waqo surah Kanjeng Nabi waqala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laesah teu aya non syai'un hiji perkara akroma anu leuwih mulya alallahi taala ka Gusti Allah taala mina doa tibatan di doa. Monggo Gusti Allah teu aya hiji perkara oge anu leuwih mulya salian atawa tibat salian ti mina doa tibatan doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh saha sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana basa yaqulu saur Kanjeng Nabi yaqulu Allah taala yaqulu berfirman atawa ngandika saha Allah taala Gusti Allah taala ya ibadi firman Allah ya ibadi anna yada dhannaka wa ana ma'aka idza da'autani. Ya ibadi wahai hamba kami wahai hambaku ana ari kami teh ingda dhannaka eta tetep kumaha sandingan ingda dhannika eta tetep disandingeun sangkaan anjeun wa ana jeung ari kaula ma'aka sartana anjeun idza da'auta eta di mana-mana wa ana jeung ari kaula maka eta tetep sartana anjeun idza da'auta di mana-mana ngadua anjeun ni ka kami kitu saur pangeran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arisaning wae jalmana lam yad'u anu teu daek ngadua ieu si jalma teu daek berdoa Allah taala ka Gusti Allah taala yagdob
tah bendu saha itu Gusti Allah alaihi kaya si iman kaya si jalma nu pang sombong-sombong na jalma nu teu dek ngadoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung pantos ngadawuh sallallahu wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wasallam tarku duai. Ada Kanjeng Nabi kana basa tarku duai ari ninggalkeun kana ngadoa teh maksiatun eta maksiat eta dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh deui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-du'a kana basa doa. Ad-du'a ari ngadoa teh salahil mu'minina eta pedangna pirang-pirang jalma nu beriman. Salah teh pedang. Muhammad salah. Aya tah pedang berarti salah teh artosna teh. Salahuddin pedangna agama. Wa imamuddini jeung ari doa teh eta tihangna agama. Wa nurus samawati jeung ari doa teh eta pirang-pirang cahaya langit wal ardi sareng cahaya bumi gitu. Wa qala sareng parantos ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'watul madlumi tah mulai. Da'watul madlumi ari doana jalma anu didzalim mustajabatun eta anu diijabah tuh jelema anu didzalimah bener doana diijabah. Ieu hadis Kanjeng Nabi na ya. Qala sallallahu alaihi wasallam da'watul madlumi mustajabatun wa in kana fajiron tuh. Ari doana jalma anu didzalimah eta anu diijabah dikabul diijabah teh. Wa in kana jeung sok sanajan wa in kana jeung lamun mah bukti anu didzalimna si korbana ya. Pajiron eta anu lacut papajuruhu mangka eta tetep papajuruhu mangka ari kalacutanana ieu si madlum ala nafsihi eta tetep pikeun dirina ieu si madlum. Tapi lamun anu didzalimna jelema anu lacut mah ku Gusti Allah ge moal dijabah doa anu kitu mah dibere we kalacutan deui keur manehna kitu. Nu didzalimna ieu mah jelema teu salah teu naon kitu. Terdzalimi teh bener-bener terdzalimi lain jelema anu lacut. Tah eta doana nu diijabah ku Pangeran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqu kudu sieun aranjeun kabeh. Kudu sieun aranjeun kabeh jalma-jalma da'watad mazlumi kana doana jalma anu didzalim. Matak tong ngadolim batur tong nyerihatikeun batur. Paring bahasa enaon contona ngadolim teh kitu. Painah mangka sanyanyana ieu doa tahmilu eta ditumpakeun ieu doa jalma anu didzalim alal ghamami kana luhureun mega tuh. Doana jalma didzalim mah ditumpakeun Kanjeng Nabi ge dina luhureun mega teh kudu sieun aranjeun kabeh kana doana jalma didzalim. Wa yaqulu ngadawuh saha Allahu Gusti Allah taala wa azzati kana basa wa azzati Gusti Allah wa azzati demi kamuliaan kami wa jalali jeung demi keagungan kami lian suronna yakin bakal nulungan kami ka anjeun walau ba'da hinin jeung sok sanajan bukti nulunganana kami ba'da hinin eta dina sabadana lila waktuna pasti ditulungan wae irah-irah lagi ku Pangeran kitu pasti dikabulkeun wae irah-irah lagi doa jalma anu terdzalimi lian suronna tuh. Jadi ieu teh lam amar dina kasupan nun taukid sakilah. Jadi lian suronna nasoro yansuru yansuroni yansuruna tansuruni tansuna ansuru hukum mutakalim wahdah kasupan lam amar. Jadi maknana yakin bakal nulungan kami ka anjeun saur Pangeran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqu kudu sieun aranjeun kabeh
dakwatal mazlumi kana doana jalma anu didolim. Wa in kana jeung sok sanajan bukti anu didolim teh kafiron eta jalma anu kafir. Urang teu meunang ngadzoliman jalma anu kafir cenah kitu. Kafir naon dia kafir anu geus naon kafir zimi lain. Jadi kafir teh kafir musuh aya kafir anu geus bebarengan jeung jalma muslim kanthi Kanjeng Nabi ge. Jadi ulah cenah bakat ningku ulah ngadolimna ka kafir ge ulah ngadolim. Fa innahu mangka sanyanyana ieu fa innahu mangka sanyanya tingkah jeung kalakuan laisa eta henteu aya dunaha anu ngahalangan antara doa jeung ijabah naon hijabun hanghalang. Jadi antara doa jeung ijabah jeung antara doana jalma anu didolim jeung pengkabulan atawa ijabahna Gusti Allah taala eta henteu aya hijab, teu aya penghalang jalma doana jalma anu didolim kitu. Ababul al-asiru atau ababus suruna wallahu a'lam bissawab.